cik ulah Cang. Tek naon nang mah? Heeh. Son. Jadi kan mulai. Hei. Masih. Tadi aja. Iya dong. Mana sih kurang kilo balikan ya itu terus Oh, fisik orang dia. tuh orang lupa. Ayah jeung orang dia, orang lari ya. Lari. Heeh. Tapi kalah teh dogon lah Hari eta Orang dia pengen nu jangkung salah teh. Nanyakeun maneh di jangkung teh mun ke salah mah si Jarud deh. lain maksudna Aya naon? ieu cenah ngajakan lompat. Pokoknya mah neangan ngaran ikan cenah. Meh alek ngajak lompat nya soalna cenah unggal poe cenah ikan teh di dieu we hayang nangtang gitu. Urang teu bisa bisa lari urang mah di dieu mah saukur ieu we mah urang mah. Atuh layanan lah. Teu bisa nya meureun ari maksa-maksa teh meureun insyaallah meureun gitu. Ieu teh ka dia kan urang teh teu ieu urang mah. Tuh ka dia. Boy ada jangkung gini. Heeh. Tuh datang tuh. Erek mah lari teh. Urang aing. Wah, buru. Teu bisa Ayo lah. Bisa mah tuh. Dulu. Biasa kalon teh Kan layanan kan Kamu sudah main nonton lari naon? Oh, jangan lari Bang. Ngapoe lari di dieu behnana. Kan gimana kan? Aing nya kumaha sating mah hayu. Kan meureun kumaha nya sabisana wingi meureun nya. Heeh. Kumaha ieu teh? Lari ayeuna. Kan sabaraan lari teh. Ieu mah kan mecak no. Mecak we mah. Teu bisa urang mah. Aslina Kan layanan. Ugah. Kumaha ieu? Bisa Kan layanan kan. Termaksa tuh kalau. Kudu ieu mah. Nya di masa-masa teuing mah hayu aing. Siap. Buru mulai itu. 1 2 3. Pak itu nu ngadu lompat ciga panas gini ya. Itu galut Ini orang balik ya. Laut. Finish Sisan juara. Nangkang di bawah naon sih teh. Hampura mang. Buat bisa lari camang teh. Urang fisik di dieu emang siga urang ngarendahkeun lain teu bisa lari. Urang mung sombong euy. Hampura mah nya. Heeh, di hampura. Heeh, bener. Hampura ieu balaga teuing. Heeh. Siap di hampura urang. Sudah urang fisik bebarengan. Hayu, siap meureun. Hayu. Jadi pesannya adalah jangan menganggap remeh seseorang hanya karena melihat postur tubuhnya. Tanpa tahu kita kemampuannya, kita tidak tahu. Karena kemampuan seseorang kadang-kadang tidak terlihat. Kemampuan seseorang kadang-kadang terpendam. Tapi ketika
dia merasa terpancing, maka kemampuannya akan keluar dan kita akan kalah gitu. Jadi intinya jangan menganggap seseorang dari hanya penampilan fisiknya saja. Senantiasa dianjurkan untuk saling menghargai kepada siapapun, baik kepada usia di atas kita ataupun menghargai di bawah usia kita. Karena sejatinya manusia adalah saling menghargai agar hidup kita tenang dan merasa aman. Tidak ada keegoisan dan tidak ada rasa sombong, iri